rengse. Ayeuna ku ibu bade dipercapan. Saha anu tiasa ngajawab pertanyaan ibu, mangga euy ti payun. Oh, guru. Sok, ayeuna saha nu terang tugasna malaikat Jibril ngacung. Abdi Bu Guru Nah, Hermawan, naon coba tugasna? menyampaikan wahyu Bu Guru. Leres Hermawan. Sok, mangga euy. Ih, ini pinter tuh. Contoh si Hermawan. Alah. Ayeuna pertanyaan kedua. Saha anu terang tugasna malaikat Mikail? Tuh, Hah? Dacun naon coba? anu ngabagikeun rezeki Bu Guru. Leres pisan Nasrul. Sok, mangga tuh. Hampura betulnya. Mana pinter ya Allah Nasrul. Ayeuna saha anu arep nyusul Nasrul sareng Hermawan? Jawabnya pertanyaan ibu. Saha anu terang tugasna malaikat Ridwan? Ayo. Sok anu barudak, piraku teu aya terang. Ku ibu dipasang waktunya 5 detik. Sok. Mangga. Udin, kunaon teh Cina di puragan atuh? Kupanangan Bu Guru, asik Udin bisa ngajawab pertanyaan Bu Guru, berarti Udin bisa we. Udin. Ayo we, mana teh budak teh? Astagfirullahalazim. Wan, si Udin ke mananya menit teka tempo di isuk. Urang ge sarua di isuk teh nempo si Udin urang tangan ya. Ayo, tanya gaya di saung. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam. Din, kunaon maneh katanya nilalung se kitu? Nyawan, ke latihan di jengke, pan keng di bulan puasa. Sebenarnya jeung latihan naonna, Din? Latihan jengke supaya puasana cacap. Oh, berarti mana enak keur puasa tuh, Din? Wah, orang kerta puasa wan, imak ke latihan lulus nawe unku.
Wan, tengah aja, maaf. Maaf, kurang nyeri. Mereka mana gak buru-buru teuing. Mau kemana-mana, kulin di dia. Mana teuing yang Sudin nih? Teuing si Udin tadi isuk teka tempo. Nya kemana? Daguan we lah di dia. Jadi ayah. Ngayu atuh daguan. Daripada kesel nongwan si Udin kayak tebak-tebakan yuk. Oke lah, ayo. Saheula urang heula tuh maneh heula. Mana heula we, kurang dijawab. Oke. Dan katebak jago. Bodas, letik, pikasieun. Noncing tebak. Hah, anak pocong. Salah lain anak pocong. Naon atuh? Asin maneh cun. Asin. Naon jawaban awan? Aya reme dina huntu meong. Cun itu si Udin. Oh, ini si Udin. Din, arek ka mana? Arek ka konter, Arek naon ka konter kos nu boga HP wae. boga HP anyar tuh, HP nage. Hah, HP anyar. HP anyaran di mana? Boga duit gra maneh? Kurang atuh buka duit, imah nangkon mereka na urang kamari di konter. Terus mereka kontak naon? Naik pulsa lain. Din arek meuli pulsa, arek ngomain HP na elor. Kiraku HP anyar elor, emang kunaon Radin? Cek si amang konter ge kemari cenah asup kabeh kartu. Nah, kurang di imah dicobaan teu asup, teu bisa nelpon, teu bisa SMS. Emang pakai kartu naon, Din? Pakai kartu tanda penduduk. Sekalian we make kartu gapleh. Emang bisa kira? Oh, bisa tuh dijamin sinyal ge kuat. Atuh antar ka warung urang meuli kartu gawe abis sinyal kuat. Hah? Wah edan. Mana nu edan? Hayu urang tewak. Tah aya nu edan nohol na kaca. Mana edan mana? Tah ieu tah. Ah eta tah. Tah eta nu edan tah. Eta tah. Berarti puasa meningkan urang ngaliwat yuk. ayo irawan ngaliwatna. Lebaran atuh ayeuna mempemisu keneh. Hayuan, piraku duaan mah terasup ah. Tenang Din, urang ajakan si Nacun pasti daekeun. Atuan, tiang sudah cuno kumaneh. Oke, urang aya naik nang si Nacun. Ayeuna ya, geus karumpul, ngaliwat naik jeung naon? Jang lauk asin, daun hui, tambahannya pakai sambal hijau. Mantap. Oh, bener Din. Sok atuh patungan aja mali lauk asin, minyak goreng. Mana bawa barajun? Urang mah boga duit nage 5.000 Din tah. Urang ge Din sarua boga duit nage 5.000. Ajian lah orang keur boga 5.000, pasti manyi lah. Biasa mana? Tiraku ngaliwat teh keur lauk jeung sambal na hungkul. Nya. Bisa mah nyokot teh kayak masing-masing sagelas sawang. Oke lah siap. Cuy mana enak balik, yowes kalian balanya. Nih duitna.
wah. Mana lagi nu ngasuhna? Urang teh bisa ngasuh Cun, sieun kuhileud. Kiraku ladin awak we gede sieun kana kuhileud. Aja lah, urang nu ngasuhna. Tah suluna. Din, tah ayeuna geus aya suluna. Ayeuna maneh anu mureun seunana. Urang teh bisa mirung sini naon, asupna ngebuang kana mata. Din, bagian mana ayeuna ngagoreng lauk? Hampurawan urang teh bisa goreng lauk sok tutung soalna. Aya maneh Din naon bisana tuh? Itu teu bisa, ieu teu bisa. Beres ya. Ayo urang dahar. Aduh, urang jadi era euy, tita tadi dititah embung wae, anu mah arek daek ah. Barudak pelajaran dinten ayeuna atas rensek. Ayeuna ku ibu bade dipecahkan. Saha anu biasa ngajawab pertanyaan ibu eta bade uli ti payun. Geus heula. Barudak pelajaran quit gitu lah. Barudak pelajaran dinten ayeuna atas rengsek. Ayeuna ku ibu bade dipecahkan. Kita lihat. Bener tuh ya. Salah terang tugasna market gitu. Jawab gitu. Sok jawab. Action. Nya bubur aya dua nih. Sok 1 2 3. Kuat ngacu gua. Cung. 1 2 3. Leres Hermawan. Pit. Leres salah. Action. Saha pit lagi. Nah, Gimana kata bahasa bisa jadi bingung sih. Action. sok ayeuna pertanyaan kedua. Saha anu terang tugasna malaikat Jibril? Pit salah. Ayeuna pertanyaan kedua. Saha anu terang tugasna malaikat Mikail? Tuh, Hah? Dacun naon coba? anu ngabagikeun Sok ayeuna pertanyaan nu kadua. Saha anu terang tugasna malaikat Mikail? tuh guru. Hah? Nasrul? Anu ngabagikeun Action. Leres Nasrul. Sok mangga ulih dia. Yasina tadi bawa nih. Leres pisan Nasrul. Sok mangga tuh ih. Coba. Action. Leres pisan Nasrul. Sok mangga tuh ih. Soleh. Rolling action. Ayeuna saha anu harek pit? Saha anu terang tugasna malaikat Ridwan? Ayo. Nah, Dewi mau jawabnya teh.
Repeat. Action. Satu.